Magerohan teh loba deui geus diberesan digerohan kete ting sabaraha poe ieu teh coba kieu Dedek keur naon? ieu keur beberes urut sahur can dikumahan ari mana rek ka mana ujug-ujug torojol ka dapur Ngahaja we ka dieu, daya mah di imah geus beres, jadi ngaboberang we ka dieu. ngahajalin ka dieu teh ngabeberang Heeh, kararsel di imah. heuh kela atuh rek beberes salahnya Heeh, heg. ngahajada ka dieu teh ngagosip Ah, lain nek ngagosip, ngahaja we ieu mah ngaboberang, cicing di imah da teu bisa sare kararsel. bisi we rek ngajakan ngagosip mah nya we bulan puasa kieu rek ngagosip Ah, si Nuni nu sok ngagosip mah, ieu mah tara ngagosip, paling ge ngomongkeun batur. heuh lainnya di bare bulan puasa mah calana oge lalogor Ih, puguh heueuh iya oge. Calana logor, baju logor, jigana teh turun timbangan meureun. ih puguh heueuh dede oge asugan teh turun timbangan calana logor teh Ari heg naon atuh? ari heg teh nu dede mah karetna pegat Ah, ieu mah sok nu lain-lain wae dasar koplak.